Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizkyanato Alfian dari kelas 10 IPS 3. Dan hari ini saya akan membahas dongeng Gatotkaca. Dina hiji dinten hiang nyarekan Pandawa magib, Pandawa serta Kurawa eta henteu katos akur. Solusinya Pandawa serta Kurawa kedah baroba kaayaan hiji Kulawagi. Gatotkaca bede dinahkakeun kalawan Putih Astina, Dewi Lesmini Puri. Naging tawaran ieu ditampik ku Gatotkaca. Senggem Gatotkaca tacan hoyong nikah magi tacan salawah. Padahal yuswana atos 30 wasi. Sebenarnya Gatotkaca eta lamaos, lamun dibalik perjodohan ieu aya maksad senes ti Kurawa. Hyang sarta Pandawa bersikeras Gatotkaca kedah kawin. Telah Semar menceramahi Pandawa, ulah maksa rencangan mareneh. Nangging Semar mali diciduhan serta ditendang. Hia miawalang Arjuna ngudat Gatotkaca, paksa kadeu Dewi. Akhirnya Gatotkaca patepang kalawan Arjuna. Saterusnya Arjuna serta Gatotkaca bertarung. Arjuna eleh ku Gatotkaca. Gatotkaca mawa lumpat diri ke petapaan tulugan Gunung Palasu. Sesepuh di petapaan eta ngaranna Mayong diracunkeun kun Kurawa. Tuh panderes bersesayah sanggem Gatotkaca. Teras Gatotkaca naos ka si Aki, siapa jodoh abdiku? Si Aki ngawalon namun jodohnya Gatotkaca aya di kidul di Nagri Tirtadahana. Ngaranna eta Dewi Dahana Wati, putih Raja Dahana Dewa. Tah di Nagri Tirtadahana bade diayeunkeun sayembara. Saha anu tiasa ngaheulkeun jaduk di sayembara bade dinaikakeun kalawan Dewi Dahana Wati. Jaduk di sayembara eta teh pati Nagri Tirtadahana ngaranna Bima Kendra. Nangging Gatotkaca asa kene bade jodohnya. Nah, Gatotkaca disulapku Aki Merak Gaca. Janten pendek, hidung, hina, nangging ahli dina berkelahi. Nana diganti jantan budak buncil. Teulami cepot sata petuk diongkap. Pilai Gatotkaca, nangging Gatotkaca atau Robi upi. Janten cepot sata petuk henteu mikawanoh. Nah, tewa si Aki ngabejaan cepot sata petuk lamun Gatotkaca nuju di kidul di Nagri Tirtadahana. Jigana bade ngiring sayembara di Tirtadahana. Saterusnya cepot serta petuk hoyong nusul ka Tirtadahana. Engku helua Aki hoyong ngawiyat putana. Arjuna hoyong ngiring sayembara sanggem. Ayo kawit udah midamel malu. Sanggeng si copot serta petuk. Katilu namios ka Tirtadahana. Sampai di Tirtadahana marane hanana langsung ngiring sayembara. Hanteu disangka budak buncit tiasa ngalahkeun saja jago anu aya di sayembara. Kaasup Bima Kendra. Dina akhirna budak buncit jeung maunang sayembara sate ngabogaan hak kanggo nikah ke Dewi Dahana Wati. Tapi anjok Dewi Dahana Wati diculiku lolong. Sesampainya di Tirtadahana, maranehana langsung ngiring sayembara. Henteu disangka budak buncit tiasa ngelehkeun sadaya jaduk anu aya di sayembara. Kaasup Bima Kendra. Dina akhirna budik buncit junung maunung sayembara sata ngabogaan hak kanggo nikah ka Dewi Dahana Wati. Tapi anjok Dewi Dahana Wati diculiku lolong. Budak buncit saterusna ngudak lolong sata junung nyalamatkeun Dewi Dahana Wati. Ninggali tampilan
fisik Buddha bunci. Dewi Duhana wati baoba kaayaan asa kanggo nikah ka manehna. Dewi Dahanawati cewek magi kebingungan. Tapi budak bunci wabi baoba kaayaan Gatot Kaca. Ningali sosok Gatot Kaca anu kuat. Akhirna Dewi Dahanawati hoyong nikah ka manehana saterusnya hirup bingah. Itu saja cerita wayang yang saya bisa bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.